Kumaha? Entos ngapalkuna. Entos tuh. Oh, sok atunya ayeuna ibu bade naros. Ari cacing pita siga naon yo? Siga pita. Dasar budeg. Ya selain cendol, saya juga suka gudeg. Kumaha sia we lah. Si bapak nggak bohong gerak, baru buta teh sok ngadahar jelema. Nah, habet nyebutkeun ngabohong. Geuning besa aya wayang di balai desa, udin nyook buta teu naon, ngandalang we molotot. Pak, upami ngalakukan kejahatan dipasihan hukuman teu Pak? Ya dihukum atuh Neng. Upami abdi henteu ngalakukan sesuatu dihukum teu Pak? Ya moal atuh Neng. Lamun teu ngalakukan sesuatu mah moal dihukum. Oh, nuhun atuh Pak, ari kitu mah abdi teu acan ngerjakeun PR. Om, boga duit teh Om. Bogo ya teu boga duit saperak-perak acan euy. Karunya urang mah Om kasorangan teh. Nya karunya kunaon kitu? Karunya be, kusabab Om teu boga duit saperak-perak acan. Jadi we teu bang meulikeun rokok sabatang-batang acan. Gelis, daek teu ka bioskop sareng Akang. Ah, sararang heuk teuing kudu nempo bioskop sareng Akang. Nu aya pas mati lampu di bioskop, leungeun Akang teh siga nu palid. Moal atuh, isin kudu pengkeureun. Pasti mah nerempokeun. Hayu urang buru-buru mios, ame tiasa kenging tempat pangtukangna. Bangbung urang gaek, tadi embung ada daek. Mbak, beli dawet, Mbak. Sampun telas, Mas. Ya, harus pakai gelas, Mbak. Boten wonten, Mas. Betul, memang saya suka santet. Dasar sinting ih. Loh, kok tahu nama saya Ginting? Dasar wong edan. Iya, betul pisan. Saya memang orang Medan. Dasar wong ora duwe otak. Ya benar, benar saya orang Batak. Dasar budeg. Ya, selain cendol, saya juga suka gudeg. Kumaha sia we lah. Papi, hari tadi tukang kebon cunihin pisan ih ka mami. Eta teh dipiwarang ku papi. Nah kunaon kitu Mi? Ah, pokona mah cunihin we pi. Teu sopan kadunungan teh. Leres kitu eta teh dipiwarang ku papi. Nah ada papa mah teu rumasa atuh tah titah nanaon ka si Mang teh. Ngan tadi rumasa dina telepon ngomong kieu.
Mang omat lamun hujan pangangkatkeun rok juragan istri jeung asupkeun manukna. Gelis pamajikan akang teh bade nikah deui kenging teu. Ah papa sayang mangga teh teuing. Ari mantap papa bahagia mah, mama mah rela sok bae pa. Ah mama, teu keberatan gitu mah. Keberatan kumaha si papa, sok bae mung aya 3 syarat. Emang syaratna naon wae mah? Nu kahiji, papa teh kudu tetep sayang, cinta ngalindungi ka mama. Nu kadua, papa teh kudu tetep bersikap adil engke ka istri papa. Ai syarat nu katilu naon mah? Langkahan heula mayat aing. Kumaha entos ngapalkeuna. Entos Bu. Sok atunya ayeuna ibu bade naros. Ari cacing pita siga naon yok. Siga pita Bu. Ari cacing sawah siga nu kumaha. Ya kok sawah tuh. Ibu tempat bercocok tanam. Pak Ustad, nuju sasi saum kieu bade ka mana Pak Ustad? Jang biasa we atuh ngaranna ge ustad. Rek itikaf ka masjid. Naon Pak Ustad? Itikaf jang. Rek milu moal, hayu. Ah moal Pak Ustad. Mungkin we bulan Agustus ngiringan domba kap. Jan. Om, kenaon Om? Ya kok kenal sih. Action. Kan si om doang maruk kieu. Nah, dah soalnya kita kasar sih kan ngomong. Sok. Mau coba contoh. Gelis, daek teh nonton ka bioskop jeung aing. Ya gitu. Daek teh nonton jeung urang ka bioskop. Deh sararang henteu ngekna nonton bioskop sareng akang. Nu aya pas nanti lampu bioskop pareum, panangan ya. Balik. Action. Mak, si bapak nggak bohong geura. Baru buta teh sok ngadahar jelema. Nah, habet nyebutkeun ngabohong. Geuning besa aya wayang di balai desa, urang nyonya obat buta. Batu. Hayu atuh urang. Buru-buru mios. Ayo atuh urang buru-buru mios. Hayu atuh urang buru-buru mios ameh hate. Ambe meunang tempat pang tukang nangis kitu. Hayu atuh urang buru-buru mios ameh. Meunang tempat pang tukang anu pergi. Ameh tiasanya ya Allah. Ameh tiasa. Action. Kumaha entos ngapalkeuna. Entos Bu. Sok atunya ayeuna ibu bade naros. Ari cacing pita siga naon yok. Siga pita Bu. Lamun sasi Kasih saung. Masih saung puasa. Bener. Kana sasi cacing cucu Pak. teu anu hiji bener nu hiji salah. Action. Kumaha entos ngapalkeuna. Entos Bu. Sok ayeuna ibu bade naros. Ari cacing pita. Nah, eta. Ai cacing kumaha cacing. Action. Kumaha entos. Ai balik.
tinggal ya.